Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak anu soleh tur solehah. Kumaha kabarna? Damang. Mudah-mudahan urang sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sata acan diajar, hayu urang sami-sami ngadoa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pangajaran Basa Sunda dinten ayeuna nyaeta di pangajaran 8 bencana alam. Materina nyaeta tentang carpon. Naon ari hartina carpon teh? Carpon atawa carita pondok nyaeta mangrupakeun carita rekaan anu mere kesan saperti kajadian nyata. Wangunna biasana pondok. Carpon dina basa Indonesia disebut oge cerpen atawa carita pendek. Dina basa Inggrisna disebut short story. Ayeuna unsur-unsur pangwangun carpon. Hiji, tema atawa jejer mangrupakeun inti pikiran anu aya dina carpon. Pelaku atawa tokoh. Anu kateluna latar. Latar dina carpon dibagi jadi 2. Hiji, latar tempat nuduhkeun tempat lumangsungna carita atawa kajadian. Nu kaduana latar waktu nuduhkeun iraha lumangsungna carita atawa kajadian dina carpon. Anu kaopatna nyaeta alur atawa runtuyan kajadian. Nomor kalimana nyaeta amanat atawa pesan anu bade disampaikeun ku penulis carpon ka nu maca carpon. Nah, eta unsur-unsur pangwangun carpon. Jadi, pami bade nulis carpon kudu aya unsur-unsur anu atau aturan anu aya dina carpon. Nah, ayeuna urang istilah-istilah bencana atau kajadian alam. Naon wae nya diantarana nyaeta urug atau longsor. Angin puyuh sama dengan atau sarua hartina oge ejeung angin topan. Gunung bitu sama dengan gunung meletus. Hujan angin. Katiga atau paceklik. Kahuruan leuweung atau kebakaran hutan. Caah dengdeng, banjir bandang. Lini atau gempa bumi. Tsunami. Sasadan atau pandemi. Nah, eta istilah-istilah kajadian alam nu sok aya di negara urang. Nah, ayeuna naon nu keur ngalanda negara urang? Nyaeta pandemi COVID-19 atau corona. Mugia urang sadaya dijauhkeun tina mara bahaya, terus Allah tang tayunan urang supaya urang aya dina kaayaan salamet. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pangajaran basa Sunda dinten ayeuna atos rengse. Tadi perkara harti carpon sareng unsur-unsur carpon, teras istilah-istilah kajadian bencana alam nu aya di negara urang. Alhamdulillah, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.